Sewargi-wargi. Duitnya domba teh dijual wae gitu ya teh. Yang maraban si Kokong ngomong wae. Sayun. Mana ieu teh? Ini asa sepi kieu, usaha. Imah Cikokom segala aja orang kawalan sayur. Cikokom. Pak Soleh. Pak. Ya, Soleh. Abi Cikokomna aya? aya di bumi. Iya, abi bade nawisan sayur, Pak, tugan bade meser. Ya, kedap. Ya. Tuh yang nawaskan sayur tuh. Bapak. Cikokom. Ini dia tinggal abi jalan sayuran, dia abi bade ieu mah tinggal neng kepuntennya. Cikokom mah tos meser di supermarket ame higienis. Higienis ngomong we teh boga duit. Neng, nyarios teh naon teh? Tah ibu tinggali. Cikokom tinggal tuh. Seueur beurit di dia tinggal tuh. Tah ibu satu tinggal tuh. Nyarios ini asalnya lah. Kemana wae Cikokom mah? Ya naon lanjut. Itu tukang sayur nawaran. Ari Kokom duit di mana? Jadi peser. Bora-bora keur meuli sayuran. Seboga ieu. Bapak mah terus saya teh sabaraha? Kan merek 20.000. Bulan kamari mah 20 mah kana naon atuh kerja jan budak oge bea. Terus saya hayang dahan mah dahar tah dukun. Iya teh, waktu dek nagihan, ada reueuh. Codet. Keur naon eta si Codet? Siap bu, aya naon bu? Ayo urang nagihan, si Bolu ka mana? Bolu, tadi teh aya bu, teh kena kira jeli berenang. Tangan heula tangan. Aduh, Bolu, mana si Bolu teh? Ini gua aing luaskeun. Paket. Asya. Aisyah ngangkirian wae ceuli. Atuh bos. Hayang pompet asup ka jero. Si ibu nagih. Juragan. Euy, dipanggil. Ayolah. Ayo. Oh. Marana ieu teh. Ada reueuh. Kita nyusulan hiji, kalau halelep duanana. Aduh. Ya. Siapa? Hai. Nah, ini. Udah rakoan kita tadi. Ya waktu adalah uang. Oh, entar bu. Si Bolu bu, ngerian rada wae. Rana we. Mana mah ka urang wae, maneh meureun. Agar anaon ka urang wae. Kawin ke rana teh. Insyaallah ya teh. Orang nagihan yang nama. Ayo siap bu. Obat tagihan sana. Siap bu. Ya, ayeuna ka bumi saha bu? Kabumi si eta si Kokong. Kokom. Hanya eta teh asa ilmu gerawan. Bapak. Asa ilmu gerawan. Sok tinggal di sana. Segala mah nu nagih utang. Ini barang ya. Bisa elektriknya, elektronika. Tapi banyak sekalian. Koma Allah itu ke Majalaya, tuh ya. Terima kasih Kokong nu kamari ngasih kulkas. Kita bayar sebulan-bulan aja. Di bulannya ditagih nanya. Kokom. Padenge wae. Capek. Nama giliran paraneh we anak buah. Gorongan si Kokomna. Bolu, kumaha we? Kokong sopat dulu. Saweh. Isi. Punten. Assalamualaikum. Ada. Salam. Assalamualaikum. Salam. Aya bos. Aya naon itu?
Kita pada nagih, Pak. Elektronik, sarung TV. Da acan mayar, sasasi-sasi acan kumaha ieu teh? Kasahan lagi satunya punten. Kamu kokom na ieu tuh. Lokomna nuju ka Majalaya. Majalaya. Lu leres Pak ke Majalaya. Oh, ke Majalaya. Majalayana di mana, Pak? Tahu si Kongkol lah. Ya, tos ah. Kom. Pak. Ari Majalayana di mana? Pegang beli solok Pak. Solokan jeruk. Solokan jeruk. Iya. Di Solokan jeruk. Biasa. Eta gini. Aya si Bu Kongkolna. Hah? Terbalik pisan si Kongkol. Aduh. Tayang lagi. Ieu mah aya mesin, mending kena urang bah ieu Urang ini, urang kabur. Katen si Dede bari minta dahar. Ayo dia, tinggal lah, sekedap. Guru ieu geus sabaraha sabulan ge acan. Mayar moal? Ya anjing. Itu sieun tinggal tah bodyguard hungkul. Ratu king. Ayo. Langsung we Bu. Makan. Asal dilapar kieu ieu teh. Tukang kayu geus berang kieu teh paling can masak, betul geus peureuh. Kumaha ieu teh nya tukang kayu teh ka mana? Mana euy? Ibu juragan ujung si Bolu kalian ka mana? Kuat ka papisan ieu aing mah duh. Itunya si Julius teh. Oh, udah bener ieu lah. Punten. Hanya mangga. Aya naon? Ibu Dede nya punya. Mohon abdi Ibu udah deh teh. euy. Ibu Dede cicilan panci 2 bulan teu acan. Oh, mohon da abdinya nuju ka pasaret, payun teh bade ka dieu teh. Mun atuh Ibu, mun tiasa mah ayeuna di 2 bulan kan. Oh, da abdi mah anu tara ieu tok cer Oh, wae. halus Bu. Janten ke Ibu juragan biasa. Dan Ngarekomendasikeun deui upami Ibu nyanak kulkas, TV, sadayana. janten atuh 10.000 pangintennya. Mun janten 20.000 Oh, sarangan 10.000 bulan kamari nya punya. mangga. Terus lah oge ah di kieu da di tempil-tempil. Alhamdulillah bebenangan lagi. Mun sakit heula nya. Siap atuh Bu, hatur nuhun Bu. Mun mangga. Kabali dia aya jalan teh Bu. Aya sueur ka ditu. Nuhun atuh Bu, mangga. Mangga. Lumayan, si Ibu mau nyarekan atuh aing bebenangan mah. Dede. Naon tokom? Ayo, urang bebakan. Nah, itu Pak, kata Pak Iam. Oh, teh heula san buka deungeunang, teh urang meuli heula deungeunang ada gong tukang sayur. Tukang sayur mah datang, ada gong heulanya. Tuh, di itu tuh tukang sayur. Oh, Cah, bade sayur aja. aya nyai ka dieu aya naon aya sayur asin. Aduh, asin teh CM kayak ieu goreng tempe, Bu. Oh, Tinggal kantun di kitu ieu. sabaraha ieu tempe teh nyai? 10.000 Bu. Oh, nya ya tuh teh modok heula da di dieu. Nah, ai kolot mah nya. Saepeun teh kantun hiji. Mohon ya. Timbang we. Turun ya, Bu nya. Mangga. Enak Bu eta. Sing larisnya. Amin, nuhun, Bu. Da, pokok mah geus segala ge di koko begitu hayu ayeuna urang mah. Benar. Abeh di koko. Oh, iya mah bawa gorengannya. Hayu. Urang era teu yang datang heuh atuh yuk. Ngariung hayu. Iya. Ya. Iya. Ya. Urang babakan teh ya. Heeh. Ieu keur masak kagok sok tungguan di Ada hareup. tadi ieu geus mah gorengan. Euy si kedeung deui sok tungguan di hareup Ini geus tungguan. lapar ada Oke, warna hareup, di hareup. Heeh, sok. Ini mah hiam di hareup-nya. Ayo, burukan pecat mah. Masak sayur. Sambalnya kurang naon. Kurang asin ah. Ini ah. Nah, kurang asin kene ieu teh. Teu karasa kena asin abus keun kitu kabeh palsu ya teh itu meuni. Tah. Yeuna. Geus ah beres masak teh. Ya, geus jadi masakan teh. Pilihan. Teh jadi. Iyalah. Ya ka dieu cenah. Ya kadagoannya mau hiji deui nu abi acan. Sok. Kudu waka heula di dahar. Apa ngadagoanna? Sini iam. Oh, daerah tuh. Ih,
Ceyang, kokom teh heulanya. Bae we tak mangga. Sabodoh itu era mah kun boga imah. Mana asin-asin teuing kieu ih. Nah, itu nya asa asin teuing asa lieur-lieur teh. Aduh, nya asa lieur. Naon ai maneh ah nya kitu-kitu teuing meni piraga nu kecing asaan heula ku urang. Rasana rasa naon ieu teh bisa asin. Sampeyan si nu ngeuna kieu teh duh jabayan nogan. Ieu sayurna enak sih rasaan. Aduh bener. Buat kabeh kitu dahareun bikin kasarare ngeunah siga nama pasakan urang tehnya bikin kasarare tibrak kitu beak. Hei, kom. Dedeh, budang. Naon ieu teh saking ngeunah kitu tali brak kieu. Hei, budang, hei. Tibrak teuing jelema teh saking kuseubeul meureunnya. Ngeunah kitu pasakan urang teh nya. Asin teuing Gusti. Aduh, jangan sirah.